Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dawa di mitra sareng sim kuring manganang beu hayurang naraskeun deui hanca dongeng nu katundanya. Kamari teh nembe dugi kadinya. Atuh supados teu nyangkolong teh karaos urang sami-sami dangukeun kumaha lajengna ieu carita. Wilujeng ngadangukeun kumaha. Gancangna carita kiwari teh geus diayakeun we sawala para inohong lembur campaka geus ngararumpul kitu di warga lembur anu sejena sami-sami hempak merbayak sa adeng dipayar teteh muka riungan nuhun pisan kana kehadiranna dina irungan sim kuring ngahaja ngumpulkeun sararea di dieu nyaeta tumali jeung kajadian di lembur urang ya sabab kabeh ge geus pada apal loba anu kalengitan harta banda kalawan teu gaya pupuguh kitu tah jeung can kanyahoan saha-saha anu geus ngalakukeun tindakan jahatna estu demit pisan teu katingali tapak-tapakna atawa nyurigakeun ku kituna sim kuring perlu bantuan ti sararea pikeun madami kumaha carana nganyahoankeun ieu masalah jeung saha kira-kira nu geus ngalakukeun kajahatanana cik kumaha ya tu sararea teh jara rempe eueuh nu cacarita puguh ge bingung dibere pertanyaan saperti kitu mah kumaranehana ge can kapikiran saha-sahana oge saha atuh cenah nu geus ngalakukeun tindakan jahat teh jeung teuing teu nyaho carana kudu kumaha tapi tekung silila palebe salaku kokolot nu geus legok tapak genteng kadenge pok carita enya ari ceuk bapak mah tangtu tiap-tiap kajahatan pasti aya nu migawena tiap-tiap nu kalengitan tangtu aya nu malingna ari nu maling tangtu kabeh ge mung kanyahoan mung katohyan nyen rupa-rupa tareka anu lantip sangkan usahana hasil kalawan eueuh nu nyahoankeun jeung deui sateka pola tininggalkeun tapak atawa barang bukti laras pisan palebe teras kumaha tah jeung saha kira-kirana atunya da sidik bangsa teh teu ilahar enya di dieu ayana kaanehan teh sabab masalahna lain masalah teu kanyahoan petina pagaweanna eta bangsa oge eueuh tapakna tapi nu aneh teh ari ceuk kuring mah heueuh ceuk bapa sabab dina sapeuting teh bisa ngalakukeun tindakan ngagarong ka sakabeh imah sakabeh warga lembur baruga harta banda mah eueuh nu luput kapan aneh lian ti kitu taya tanda-tanda karuksakan boh panto boh jandela aman teu ruksak entan nandakeun yen bangsa teh demit pisan oge cara malingna anu teu ilahar semohon palebe eta pisan nu kaemut ku jisim abdi mana kitu ge mangrupikeun makhluk halus jigana mah bisa wae saperti tuyul atawa nu nyegik ya ceuk si Aji milu mairan tah aki ge sapaman ganjeng jang Aji kawas nawa yang nu maling teh ku makhluk halus tah kitu bangsa lembut si aki mah sakamana bae kapan abi ge ieu makhluk halus aki nanjan geus umur sakieu kolotna tapi kulit mah masih kena cangker masih lemes masih gemoy ya masih gemoy jeung deui kapan awe mah lembut kasebut makhluk halus ih ari si nyai lain kayaknya maksudna maksud aki mah makhluk halus di dieu teh nyaeta kaya ning tuyul atawa bagong anu jegik atawa bisa wae jalma jahat nu boga ilmu goib nyaeta ilmu halimunan tah kitu tindakanna teh teu kanyahoan oh kitu nya kumaha atuh carana pamanya nu maling teh nu kararitu kapan hese jeung moal bisa katewak atuh kitu cenah Pak RT cik biji nya ya jepeula ya
Ken palebe sira neruskeun deui caritana, sugan-sugan aya bolong-bolongan. Moal boga bolong-bolongan atuh nya Nyai. Kapan palebe mah lalaki nya sok aya bae ai Pak RT mah taeun teh. Sakamana wae Cek si biji harewosan we ka Nyi Hati nu aya di sagigireunana. Ari ece mah sok ngaco. Maksudna bolong-bolongan teh kamandang atuh ece. Atau apa nemu kana etaha lainna bolongan teh awewe. Oh gitu ku tante maksudna nya Nyai. Panyate jep kalah kating kecewis ting harewos. Jempe tuh tinggal itu dengekeun kapan ke sawala hal penting ge teh. Nya Aki pokona mah kongkorong abdi kudu balik deui ya. Eta bangsa teh kudu katewak can sudira sareng can sudira sareng ati. Lamun can kabisa balik deui tah kongkorong teh nu dipauk ku si bapa maling si kurang ajar. Nya matak dengekeun tuh palebe keur cacarita. Sugan we atuh aya bolonganana. Aya halu bisa dijadikeun alat pikeun jangkalak eta bang nasa teh kitu. Padahal harita palebe teh neruskeun deui cacarita. Eta pisan nu jadi pamikiran Bapak oge. Yen geus ngalakukeun tindakan teh moal salah deui nyaeta nu kararitu. Tang tu ieu teh bakal jadi masalah. Sabab urang bakal kasulitan dina nangkep atawa naruntikna. Bakal aya kemungkinan bisa tuyul, bisa bagong kajajaden. Bisa deui jalma jahat mibana ilmu halimunan nu dibejakeun ku Aki Jai ngan bae. Ari ceuk bapa mah lamun nya tuyul tapi aneh kapan ieu mah nu dipaokna teh duit jeung harta banda nu sejena. Kapan ari tuyul mah ukur duit wungkul. Jeung deui lamun bagong memang bisa wae ku bagong kajajaden nu disebutkeun dagik teh. Da kitu harta banda jeung duit sok dipaokan tapi kapan kudu aya tapakna. Sedengkeun ieu eueuh tapak-tapakna acan eueuh suku bagong kalemur urang. Lamun makhluk anu teu katingali ku jalma anu boga ilmu halimunan tang tu kudu aya panto imah anu rujat atawa jandela najan teu katempo oge tetep. Manehna teh kudu asup ku cara ngaruksak heula panto atawa jandela. Tah bener pisannya. Mohon leres pisan kasauran palebe teh kahartos ngan puguh jadi nambih kabingung ya. Kumaha atuh cikan bah? Tadi cek abah sugan abah manggarupa kamandang anu sejen. Kapan abah teh sami sasat di pikolot kurang dia ya. Ceuk baer teh ngareret ka Abah Daroji. Anu teh tadi teh ukur cempewe ngabandungan. Can wa kamairan caritaan atawa ngaluarkeun kamandang. Pok Bah Daroji teh nembalan. Ari abah mah teh tadi ge oleh mikir. Tapi estu mah tak bingung. Kasauran palebe memang sapagodo sing sapamikiran jeung abah ge boga kayakinan tangtu tiap-tiap masalah pasti aya solusina. Tiap-tiap kasulitan pasti aya jalan kaluarna. Ngan urang teh hese dinanangtukeun saha nu geus ngalakukeunana pasti aya cara pikeun mastikeun saha-sahana. Di dieu teh urang teh bingung lamun enya eta ku makhluk halus tangtu urang mah teu boga kamampuan kanu kararitu. Jeung deui lamun ku jalma jahat tangtu kapan urang teu boga katerbatasan tidak naluntik. Jadi kudu meta tulung teh pasti oge ka juru taluntik atawa pihak kepolisian. Nya lamun numutkeun pamikiran balebe kitu teh jeung nu sejen yen lamun nya eta ku makhluk halus. Nya
Urang teh tang semua bisa minta tulung ke pihak kepolisian, tapi kudu minta tulung teh ka ahli pergaiban anu bisa nempok ka makhluk halus. Tah kitu. Tah bener bah, kayak gitu mah urang teh kudu minang saraya ka ahli dina widang kabatinan atawa pergaiban. Sanes kitu palebe. Bener pisan, Bapak oge sapemikiran. Gan ayeuna teh keur mikir saha kira-kira nanu ahli dina widang nu kitu. Kapan lemur urang mah eueuh dukun lepus atawa paraji sakti. Ih, saanyana. Di urang mah eueuh nu bisa dipuntangan tulung aya oge nu sok murah nambaan ya Mang Imo. Tapi teu ahli ari kana muka rusiah goib mah. Cek biji hari teh pinumu nembal. Nya saha tunya kira-kira nu apa? Sugan aya di dia ya nu apa ka nu ahli dina ilmu goib anu geus kasohor ya. Bisa ngabantuan ka lemur urang. Cengkeung hari teh Mang Oding. Manehna teh ngacung bari terus cacarita. Sim kuring Oding, ari sakaterang Mang mah sumuhun. Ku nguperkan eta dukun sakti teh aya nu kasohor nyaeta nini eme nun. Nu matuh di lemur Cinangka. Ngadenge kitu Pak RT teh curiga. Tah kumaha Mang Oding nah apa kitu? Kapan nini eta lemur Cinangka mah jauh atunya. Kekupingan teh nini eme. Sumuhun nini eme. Mang terang pisan margi kantos basa ngalandongan pun bojo. Salian di ahli dina ngalandongan teh eta nini eme teh kakocap wacis werus sadurungeun arah. Utama nama kana hal goib. Atuh sararea teh caruring hak. Ngadenge caritaan Mang Oding. Pok Pak RT teh carita deui. Syukur aing apa mah. Tah urang teh geuning. Geus aya gambaran. Lamun minta bisa wae urang minta tulung ka nini eme nya. Kumaha atuh mun mamang dipenta tulung ya, dipenta kasanggupan pikeun minang saraya ka nini eme. Pikeun mantuan kasusah urang lieu ya. Beureunan kudu diangkir datang ka ieu lembur. Sumuhun. Mangga. Pokona Mang sanggem perkawis nenek eme urusan mamang. Terang aya di lemur lah, pikeun ngabantos ka urang lemur. Pak RT teh hari teh manehna teh ngarasa bunga teh lah cenah Mang Oding teh daek nyanggupan pikeun ngangkiran nini eme. Anyanya ngan jauh atuh ka lemur Cinangka matang tuh urang teh mah bisa gancang-gancang. Mun hayang gancang mah kudu make kendaraan. Rupina urang kudu nyuhunkeun bantosan ka Pak Haji Bandi ya mah Pak RT. Anu gaduh kendaraan supados cepet. Mari upami ditempuh ku jalan naik padati atau napi kuda mah kabutuhkan waktu nu lami sapoe 2 poe mah moal dugi. Lebih pisan atuh Cinangka mah. Kalau upami kanu mobilnya tangtos bakal langkung cepet. Tah nya urang kudu minta tulung ka Pak Haji ya mah. Tapi ka mana tuh Pak Haji teh teu milu kana ieu riungan euy. Cek Pak RT bari lurah tereret. Ningalian kanu ngariung bener eueuh Pak Haji Bandi. Pok si Sueb anu nyempot di juru cacarita. Hihi, kalaresan Pak Haji teh tiasa hadir, mari nuju teu damang rupina mah kaleleban saparantos ditinggal paeh ku si Pleki. Oge kaemutan bae, mari tos kalengitan harta banda anu sakitu berhargana nun. Anu ageng pangajina. Aja jang Sueb geuning. Aduh. Teh sidik tadi mah yuh. Kumajang. Dari Pak Haji teh kering. Sumuhun nuju teh damang. Kituna abi ngawakilan Pak Haji Bandi. Tapi keun we urusan perkara kendaraan mudah-mudahan Pak Haji bakal masihan bantosan. Tah, lah. Geus we kujang Sueb caritakeun ka Pak Haji kitu warga lembur teh minta tulung we. Da Pak Haji mah boga kendaraan kapan boga mobil pikeun ngajajab Mang Oding pikeun nyusulan
dukun sakti gitu ya bikin ngabantu lemur urang dina ngungkap Rusia jalma jahat. Nunges maling ka lemur. Mangga tenang we tangtos Pak Haji ge bakal ngabantos, bakal masihan kendaraan. Kitu deui abi siap kanggo ngajajabna Pak RT. Syukur ada kitu mah Jang, nuhun pisan ya. Atuh ari geus kitu mah. Geus puguh Pak RT teh regreg susuganan we ku cara minta bantuan ka nini emeh. Rusia Bapak maling anu geus ngaku ketindakan ka eta lemur campak ka bisa gancangna kaboker. Jeung deui bisa kacangkalak ku urang lemur. Selian ti eta dipiharep sakabeh harta banda urang lemur anu geus dipaling bisa kapimilik deui. Atuh geus kitu mah wadami anu sajena utar atur di dararaga ngajaga keamanan lemur. Tiap penting mah tetep we ari patroli mah kudu digalakeun. Sabanareng sesawala sararea bubar kaasup si Sueb tapi si Sueb barang tepi ka imah. Enya ka imah Pak Haji. Terus we ngabejakeun hasil sawala katingali Pak Haji tikar ngagoler we di ngon bangun anu leuleus jeung lumse di kamari cenah teh daek dahar beri karasa sirahna teh lieur. Tak kitu kan numutkeun hasil sawala teh yen nu jahatna teh cenah makhluk halus anu teh acan moal kanyahoan pamalain ku ahlina nyaeta ahli dina pergoiban. Aduh, jadi gitunya gitu. Jadi rumah oknat lain jalma, tapi jalma nu teu katempo atawa kumaha ya teh. Apa dewe kuasa ngarti ya Sueb. Jadi nu jahatna teh bisa wae cenah ku jalma nu boga aji halimunan atawa kutuyul atawa anu jagik kan bae can bisa mastikeun sabab loba hal anu araraneh saperti lamun kutuyul tapi nah anu dipaok teh harta banda kabeh lain itu tungkul. Lamun ku bagong atawa anu jagik tapi nah tapak bagong ka ieu lemur. Lamun ku jalma jahat anu boga aji halimunan tapi pantau imah anu rujat atawa jandela anu ruksak tak kitu. Jadi ieu teh kudu dibuka rusiahna nyaeta ku ahli pergaiban. Datang tu ieu teh demit pisan. Jadi kitunya alah. Aduh mudah-mudahan we tu gerak kapanggih Sueb. Alah ieu sih rahmani lieur. Aduh, Pleki, Pleki. Alah, teuing si bagong jadwal teh. Maehan si Pleki, nu geus kacoo ti leutik, kiwari geus jadi tinggal carita. Aduh, si Pleki. Tos kan, tong ngemutan we si Pleki. Si Pleki mah tos teu aya atuh. Ieu mah urang ngemutan mah kumaha carana sangkan harta banda anu leungit teh tiasa balik deui. Sabab tina hasil sawala teh urang kudu minta bantuan ka ahli goib kan bae di lemur urang mah teh aya nu ahli. Urang teh kudu ngadongkapan tempat anu jauh nyaeta di lembur Cilangka. Ukituna Pak RT teh miwarang abdi pikeun ngajajab Mang Oding anu terang ka dukun sakti anu nalah nini eme kan bae kada nganggo kendaraan nyaeta kendaraan Pak Haji. Nah nganggo mobil baik dah gitu. Jadi gitu. Pek bae hampir pakai mobil. Ngisi butuh duit yang olahraga. Penta we ka Bu Haji nu penting mah. Gancang nah bisa dikarengsekeun masukan dia lemur teh. Jeung eta bangsa teh bisa katewa ka tu Sueb. Alah. Tenang we kan. Akan metong seur emutan kan bae eta mah urusan disim abdi. Pokona mah abdi bakal ngawakilan Pak Haji. Nu penting mah sagancangna nu jahatna enggal kanyahoan oge kacakatewak. Mudah-mudahan harta banda teh tiasa kapimilik di ku Pak Haji. Nyaeta ku agan. Nya kitu pisan. Pokona kudu gancangan we kudu ditewak teh si jahat teh aduh.
Alah wong geuning sakitu gede pangajina. Aduh alah yeung tobat. Aduh alah yeung. Tolong. Aduh liar. Aya naon eta teh? Ke atuh antosan Pak Haji. Ibu teh kapan keur di pawon ieu teh keur masak? Cek Bu Haji ada nyelengkeung ti pawon. Henteu. Iya mah Pak Haji teh kapikiran deui bieu keur ngobrol jeung si Sueb. Alah. Atuh ulah diemutan bae atuh ari Bapak Haji. Geus we, tenang sing sobat, sing tabah. Lamun geus kieu kuduna urang teh kudu kalengitan. Teh bisa disabar-sabar atuh. Alah liar. Terus gandong geus teh gemut. Pokona mah abi bari saya teh pola. Upaya sareng warga lembur sajana pikeun muga-muga Rusia saja majahatna. Sakan kancang katewak, sakan masalah beres, kata banda Pak Haji oge mudah-mudahan tiasa uih deui. Hampek anter ku sia pokona kudu kapangi euy. Alah kudu kapangi dawet. Alah mah tenang mah jongjon lamun saya tungtung nya eta harta bana balik deui. Aduh. Terus kan ayeuna kulemkeun wae supaya teu puyeng teh kan. Enggak Suem tong diajakan we ngobrol jadi kapikiran di bae. Keun we Pak Haji teh sina sorangan. Sina sare yeuh. Mangga Bu Haji mangga. Atuh harita si Suem teh ngalewas we ninggalkeun enggon. Pak Haji teh diantep we sina sorangan bae. Sina sare sangat ulah kapikiran bae masalah. Atuh cenah dina poe isukan mah si Sueb teh erek nganter Mang Oding we. Pikeun init ka lamur Cinangka erek nepungan dene eme. Sedengkeun dina peuting eta ngarona mah sakumaha biasa we. Yakeun di patroli ngontrol keamanan. Tapi berkah da peuting eta mah kajadian naon-naon. Hal-hal anu nyurigakeun. Wah gangguan di jalma jahat anu geus maling ka eta lembur. Kitu deui ti Bagong anu datang ka lembur teh weu kacaritakeun aya serangan Bagong. Dina poe isukna harita si Sueb geus siap-siap manehana teh geus kitu mah ngajemput eta Mang Oding. Ayo Mang, buang ayeuna bae ulang init. Syumun, mangga. Ayeuna bae teh. Ayeuna bila kurek isukan, kapan kuring sedatang kadi bari bawa kendaraan, du mobil yang geus kacudug di luar. Mangga. Ke anu sakeun apa tuh? Mamang mende bebeja heula ka Pun Bojo. Ceuk eta Mang Oding bebeja ka pamajikanna. Geus saeutas pamitan mah. Celak duanana teh narai kana mobil. Gerung-gerung mobil teh disada. Geudeung we mobil teh maju kebat rek muru ka lembur Cinangka. Atuh teu kacaturkeun di jalana. Sok sanajan jauh tapi ari make kendaraan mobil mah geus bisa tepi ka anu dituju. Barang tepi ka anu tuju kadatangan teh dibagiakeun aku Nene Heme. Ayah naon ieu teh Sujang mun teh salah mah. Oh ieu teh Jang Oding teh nya anu kungsi datang ka dieu tatamba nu jadi pamajikan si Sujang. Sumun alah kumaha mak damang mak. Cager Sujang nyari kangaranan geus kolot mah aya be nu karasa mah. Tapi najan kitu kasih sakieu mah masih kasebut jag-jag we Sujang. Geuning ieu dianteur ku saha ieu teh? Sumun nepangkeun ieu teh Jang Sueb. Pugu hanja dongkap ka dieu teh. Aya maksud ieu teh Nini. Nini ge geus nyaho lain rek tatamba urusan panyakit ieu wah nya. Tapi
perkara anu tumali jeung kaayaan lemur anu geus kapalingannya. Tah, sumuhun. Hi, teteh lah, sini teh wajis geuningan Mang. Geus apa? Cek Mang oge pan hebat. Alah, tah sumuhun kitu ni, leres pisan. Lengkap ka dieu teh bade minang saraya we tah kitu. Mudah-mudahan mah tuh nini tiasa ngabantos ka kasusahna urang lemur Campaka. Mugi we tiasa diangkir tah kitu. Mak teh ari diangkir-angkir kitu mah geus puguh geus teu kuat di jalana atuh kapanan jauh meureun nya lemur Campaka teh. Tapi kapana sanes bade lempang itu dijemput ngake kendaraan ngake mobil Mak. Oh, jadi rek dibawa kana mobil Mak teh. Nyari dibawa kana mobil mah hayu atuh. Sugan rek dibawa lempang daun teh. Ya sanes atuh. Atuh pami lempang mah moal cekap ku waktu tilu dinten. Tangtu lami. Udah mah geus nyaho. Tangtu mal aya nu nganyahoankeun nya ka eta nu maling teh. Sabab lain ku jelema eta mah sujang. Alah, jadi sanes ku jelema. Ku saha tuh? Ku makhluk lain jelema. Ladakoan ku mah urang toropongnya, urang impleng heula. Cek mah eme hari teh bari meremkeun panona. Geus kitu mah kunyam mapatkeun jampe pamake. Pikeun ropong saha cenah anu geus ngalakukeun tindakan jahat ka lemur Campaka. Barang ditoropong teh harita dak dumadak nini eme teh ngadadak kaget. Ku sabab harita teh ngalemeng we. Ukur ka gambar aya hiji makhluk tapi teu jelas saha-sahana. Sabab kawas aya lalang anu ngahalangan sangkan ulah kanyahoan ku nini eme jeung nini eme teh ngarajuk kaget sabab kapan biasana mah bisa katingali ku paningali batina. Ieu mah ngadadak misleuk bisa jadi cenah makhluk nu geus ngalakukeun teh lain makhluk sambarangan. Ya, beuntan ini eme bari terus cacarita deui. Aeh. Bet ku araneh teuing ieu teh sujang. Aneh kumaha kitu Mak? Sumun aneh kumaha Mak? Kumaha bieu teh ditoropong ku panon batin teteh lah aya nu ngahalangan kawas aya nu ulah dikanyahoankeun ku emak. Mata batin mah teu bisa nembus secara jelas. Ukur ngalemeng we aya makhluk. Ngan bae katingali teh sukuna teh opat tah kitu ngan teu jelas saha-sahana jeung naonna. Ngalemeng we kawas aya nu ngahalangan kitu. Aneh atunya. Piraku aya jelema sukuna opat. Alah, kumaha tuh Mak terus kieu kumaha. Tapi emak sakira-kirana tiasa ngabantos ka urang lemur Campaka Mak. Nya ari diangkir mah gue kumaha rek ditarekahan kitu satekah pola. Sangkan kaboker eta saha sabenerna makhluk anu geus ngalakukeun tindakan malingan harta banda urang lemur teh nya. Ya nuhun we ari mak kerja mah dongkap ka lemur si Abdi mangga ayeuna keneh urang angkat sabab kasumpingan emak diantos-antos. Ya hayu atuh kewe di ditu urang tarekahan sabab ari ti jauh kieu mah ditoropong mah teh teu bisa nganyaoankeun. Sugan we ari geus ka itu mah di mana eta jurig jana ngalakukeun di tindakan mah teh bisa nempok kalawan jelas ari deukeut mah. Sabab ari deukeut mah sapiraku mah teh kabobodo tenjo kasamaran tingali kitu.
Hihi, biasa ya atuh kitu mama. Sumun. Ya atuh ayo ayeuna mah. Urang angkat wae mak. Sama kasumbingan mah teh diantos-antos. Dari geus kitu mah eme teh atawa nini eme. Maena gura-giru patahar heula. Naon wae nu dibawa pikeun ngabantu ka urang lembur Campaka. Tuh cut tarurun di imahna nini eme. Kalacat naik di kana mobil. Gerung mobil dihurungkeun. Geuleung we maju balik ka lembur Campaka. Ayeuna urang ngecaturekeun heulakeun tunda. Nini eme anu keur aya di perjalanan urang ngecaturekeun si Selud. Harita teh si Selud teh kabeneran manehna teh dititah ngalasuluh ku indungna ka si Cileuweung. Kabeneran suluh teh cenah geus beak. Atuh si Selud teh leumpang we muru ka si Cileuweung. Leumpang ngagandeang. Lebah itu jika nama tuh loba suluh teh. Nya loba pangpung garing. Nya kaditu cek si Selud leumpang we manehna teh. Teu luak liek kaditu kadieu. Tapi fokus merhatikeun ka lebah tempat anu loba pangpung garing. Barang tepi ka eta tempat si Selud teh harita reuwaseun sabdi lebah rungkun aya nu ngagorobas. Kurobas. Kebeg si Selud teh ngebeg. Ai suara naon nu ngagorobas? Aduh, sok inggis we aya maung. Alah. Teh barang sidikan nu ngagorobas teh lain maung. Nu datang teh tayarian ti Begu. Begu anu kung si ditulungan ku si Selud harita. Da Begu teh nyampeurkeun ka si Selud. Kuik disada. Geuning. Ieu mah Begu. Alah, ieu mah maneh anu ditulunganku. Uing teh waktu basa eta di kandangan ku urang lembur. Maneh geuningan cicing di dieu euy. Ceuk si Selud. Tumanya ka eta Begu. Begu teh mancrong we ka si Selud. Tapi mungguh matak aneh. Sabab kiwari mah eta Begu teh bisa cacarita ka si Selud. Behebehan we si Selud teh nepikeun ka ngajeleng atuh. Sabab ngadenge Begu teh bisa ngomong. Bagea panggih deui jeung kuring. Enya kuring teh Begu anu harita dibebaskeun ku anjeun. Alah. Saha nu ngomong ieu teh? Aduh. Alah. Dauh jelema. Aduh. Wah, jurig. Abdi mah lain jurig atuh. Abdi teh kapan ieu teh Begu? Jadi maneh anu ngomong teh Begu? Aduh, bisa ngomong Alah. Cek si Selud bari rucang-riceng we manehna bari gigisik. Lah bener ditinggalian teh aya Begu bisa ngomong. Ulah kaget atuh sabab kuring bisa ngomong. Sabab aya hal anu penting kudu kanyahokeun ku maneh sebelu. Maneh teh Selud kudu apal. Kudu apal kumaha? Hela saha ngaran maneh teh? Nah maneh teh boga ngaran Begu. Ngaran kuring teh nyaeta Nimas Arum. Pokona mah ulah kaget lamun kuring bisa ngomong atawa bisa datang ka ieu tempat sabab kuring teh rek nuhunkeun ka Andika Selud. Kitu deui aya hal penting anu kudu kanyahokeun ku maneh. Hal penting naon atuh? Anu tumalina jeung kaayaan lembur anu diganggu ku Bagong. Oh, nah maneh apal kitu? Nya. Kapan maneh teh Begu anak Bagong? Kapan bener awas di apa we dah komplotan Bagong teh ngaganggu ka lembur. Tapi lain ukur kitu. Sabenerna
Kuring jeung bagong-bagong anu aya di ieu leuweung teh beda. Katingalin aku anjeun ayeuna kuring teh mangrupakeun anak begu atau anak bagong. Tapi sabenerna kuring teh lain begu. Kuring teh manusa. Wujud manusa maksud teh cara jelema we. Ngan bae. Lamun katingalin aku manusa mah kawas begu. Oh, jadi maneh teh begu kajajaden meureun. Bener pisan. Ngan kuring derek ngingetan ka maneh Selud. Sabab ka lembur Campaka teh kiwari geus diganggu ku bagong kajajaden anu gagah sakti. Anu jadi buronan tepi karajaan kaula. Aya bagong kajajaden anu sakti anu ngaganggu ka lembur Campaka. Oh, bisa jadi rajana bagong anu teu ditembak meureunannya. Nya bener pisan. Eta pisan. Tah eta raja bagong teh lain bagong biasa. Tapi geus diasupan ku buronan di kerajaan kaula. Nyaeta Ki Bardawa. Buronan kerajaan nu kabur di panjara. Kadon surup ka makhluk nyaeta bagong. Ku kitu na kaula ge sumanding ka ieu begu pikeun neangan eta buronan. Oh, jadi kitu kaharti ku uing ayeuna mah. Paingan atuh eta bagong teh beda jeung bagong sejen. Da geuning bagong kajajaden nya. Aduh, alah. Jadi kumaha atuh? Anya, kaula teh minta bantuan ka maneh Selud. Pikeun ngabantu, pikeun jangkalak eta bagong. Eta Ki Bardawa. Butuh bantuan maneh. Ya, bantuan kumaha kitu? Nyi Arum. Ayeuna mah nyebut teh Nyi Arum. Si Selud teh. Wayahna kaula kudu milu ka maneh. Sabab eta si Ki Bardawa teh atau bagong kajajaden teh pasti bakal ngaganggu ka urang lembur Campaka. Ku cara kaula cicing di lembur Campaka tang tukula bakal bisa ngalakukeun tindakan. Ngan bae omat kudu ngajaga kasalamatan kaula tina gangguan warga lembur. Tah kitu Selud. Oh, kitu. Nyaheug lah, ku uing maneh bakal dibawa. Aduh, tapi palaur we maneh teh keder dipaehan ku warga lembur. Apaan hese nya euy, aduh. Nya wayahna satekah pola kudu bisa ngajaga kaula. Nyaheug lah, kumaha carana pokona maneh kudu bisa kabawa ku uing. Dari geus kitu mah waktosna paratos teh kapan. Sagala urang teu jajar carita dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh marang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.